Majar A cinta ka Yuli. Tapi kamari Yuli ningali AA nuntun domba. Piraku deui asring kujeng domba. Oh, ari kita mah putus we A. Gaduge domba 2, jeung katipu ku batur. Katipu kumaha? Nya, si bapak teh omong mameser domba, tapi kunaon masang sorana jadi me cenah. Untung sorana teh oa-oa anu. Tagera ieu laki, atupan istri nanya, terus cenah naek naon atuh kumaha ya saya padahal mah meuni kudu kepo kana urusan batur geurah. Teteh teh anu bade ka Pak Amu teh Alin. Heeh, mereka Pak Am. Hayu atuh bareng jeung Yuli. Di antosan di pengkolan kunaon tetembong datang kapan janji baheut pisan kunaon kapopohokeun lengo deui di tumpuan lain deui Terus yakin pisan ka Neng. Teu salah pilih Neng. Yuli mah asa teh yakin, Kak. Teu yakin kumaha? Teu yakin we kana sagalana. Majar A cinta ka Yuli. Tapi kamari Yuli ningali AA nuntun domba. Gitu. Piraku deui asring kujeng domba. Teu kituna A. Yuli mah segala kurang. Tiasa ngamam jukut, tiasa dituntun ku AA. Geus lah, sok ngacaprak kemana wae. Yang ngacapruk kumaha ari AA? Tata dige Yuli calik di dieu. Kumaha Neng we lah. Kieu. Ate hoyong nyarios sesuatu kan Neng. Perasaan Yuli mah tata dige AA teh nyorocos. Nya eta oge. Pan ieu benten deui. Ieu mah di masa depan urang. Tilu ditandai. Ate bade nyaba ke kota ngundi nasib. Oh, ari kita mah putus we A. Hah, nah putus. Yuli mah alim gak dosa laki tukang judi. Hah, nah jadi karena judi Neng teh. Pan tadi sahur AA bade ngundi nasib. Iya mah. Mun heklin ke bogoh, mesti dagorkeun kana bantal. Tapi dia mau lagi nyeri. Harina naon teh? Ye, hari ngundi nasib teh. Arek nyaba ke kota. Atuh, da dagangan naon we? Mun gawe asa kurang yakin.
Nggak setahun bisa ketabu. Oh, gitu. Ari kitu mah mal jadi we atuh putus nage. Tapi kahayang Yuli mah tong sok loba heureuy. Maksudna heureuy kumaha? Nya, kahayang Yuli teh dagangnya we atuh tong dadagangan kos budak leutik. Ya Allah, ya buka kabogoh. Duruk wae gitu. Neng Yuli. Maksud dagangan teh nya dagang. Tah, kitu atuh sing bentes nyarios teh. Nyalah, salah. Urang hari yuk ka ditu tuh. Itu. Kamu itu? Nya, Iya tuh. hayu sigarosan ya. Saya tahu. Mana? Itu. Heuh nya. Hayu. Neng, kumaha ngejinan teu anya baheula. Yuli mah kumaha we. Tapi punten, kan sepuh amah jalmi gaduh. Nah, masangnya basa gala. Ye, atuh paneng. Eta mah nu sepuh aa. Sanes nu aa. Teh hoyong mandiri, Neng. Ih, liar neng mah. Kan tadi hoyong icalan. Nah, nah yang jadi kabang mandiri. Neng! Piraku aku udah emosi hal sepele kieu. Sayangku, cintaku, dangukeun nya. Anu disebut mandiri teh, segala rupi ku nyalira. Apa nate modenan? Yang sukses hasil keringat aa sendiri, Neng. Tah, lamun kitu mah sae atuh Aduh, ampun, ieu Neng Yuli. Tapi lamun aa nyoba, Neng setia kan? Kena cinta urang. Dukanya tak kamari ge aya nu ngalamar ka si bapak. Tiluan, apal Kang Maman? Oh, si Maman tukang turbuk teh sanes. Nuhun eta. Iya, malah Kang Maman mah kamarin tos janji ka si bapak. Janji naon si Maman? Kieu, upami Yuli kersama, tiap dinten bade masihan turubuk 5 beungkeut wae mah. Ku Yuli teh ditolak we da sia nyeri beteung ngamaman we turubuk. Atuh eta malin dan nyeri beteung deui. Atel kana bujurna oge. Terus anu duaan di saha? Iya panas pindah pada itu tadi. Sok salik, Neng. Salik. Potong geuning. Ih. Kamu kue kana batur, baiklah.
kumaha anu kadua teh? Tah, anu kadua teh Kang Mamat. Eta teh tos janji kasih bapak ge sami. Nyata perdintenana teh bade mesihan cengek 1 kilo. Eta mah leuwih nyeri beuteng, Neng. Komo cengek mah. Mun sabab eta Yuli nolak teh. Emang kunaon? Ih, atunya kabayang we dina baham Yuli teh hus-hus we cenah. Kok belum Dragon Ball wae? Tilu katilu. Tah, komo eta Kang Didi tukang batu. Dahar tah batu. Alim teh ingat tuh ngamaman batu. Geus Neng, enak mah. Geus setia ka. Ya, insya Allah. Nah, itu atuh Neng. Insya Allahnya Yuli mah tinggal janjikan bila ini dongkap ka bumi balik kasep bager deui. Sok we. Si Rahmi, pelihara resena eta budak duaan. Udah si Imas puguh deda eueuh ka Jakarta. Punten Neng, Lan, bade naros terang bumi Pak Amud teh nya. Kalaresan teteh, abdi ge bade ka bumi Pak Amud. Hayu atuh sareng. Alhamdulillah atuh pami kitu mah. Neng teh sareng sate atuh. Tepangkeun abdi Yuli. Tuh upami bumi Palitongo. Bisi bade amang mah hayu atuh. Ih, ai Neng Yuli kumaha ieu teh? Pan tadi cenah bade sareng ka bumi Pak Amud. Malah ngajakan ka bumi Neng Yuli ieu mah. Tuh wios teteh ka bumi Yuli heula we atuh. Ka bumi Pak Amud mah minggu besok. Eta Neng Yuli. Mun Neng Yuli lain jalmi nu karek pendak, terus dikulub dah ku euis jadi kulub jagung. Oh, teteh teh tukang kulub jagung. Ya Allah, poe ayeuna pira ku euis teh kudu ngulub jalema geurah. Geus lah hayu atuh ka bumi Pak Amud teh Neng. Ih, kalaresan di payunan bumi teh aya jagung. Wios lah ka teteh mah di pasihan murah. Ya Allah. Sakuki pagujut ya jalema teh. Teteh teh kunaon ih hayuh maksa hayong ka bumi Pak Amud. Geus lah Neng, teteh nyalira. Ih, teteh antosan atuh. Neng, bade pamitan teh ya. Enjing bade indit nyaba. Kieu emut-emut heula we. Hubungan urang teh bagaikan langit jeung cupluk. Nah, Neng jadi cubluk. Dah biasa nama peribahasa mah bagaikan langit dan bumi. Punten Kang, Mangga teh. bade naros. Naos-naos. Kami bumina Pak Amud balik mananya? Pak Amud penilik pendidikan. Mumun eta. Oh, kalaresan teh. Tah, eta bumina. Oh, muhun. Punten teh. Emang aya pergi naon kitu ka Pak Amud? Ih, menik kudu kepo atuh.
aya naon we? Cina Ieu nya, lamun aya naon? Ulah sok kepo kana urusan batur geureuh. Kepo kumaha teh? Tong sok ikut campur kana urusan batur teh, ek batur naon oge ka Pak Amud ek geus naon ge, atuh tong sok ikut campur. Mane nanya arek naon, atuh kumaha geus we arek naon ge? Iya, aya rariweuh naon kieu? Tah geura ieu lalaki, atuh pan ieu teh nanya, terus cenah ek naon atuh kumaha geus we padahal mah mani kudu kepo kana urusan batur geureuh. Teteh teh anu bade ka Pak Amut teh Alin. Heeh, bade ka Pak Amud. Hayu atuh bareng jeung Yuli. Nya kitu nya Yuli gaduh naon atuh? Gaduh ge domba 2, jeung katipu ku batur. Katipu kumaha? Nya, si bapak teh omong mah meser domba, tapi kunaon masang sorana jadi me cenah. Terus untung sorana teh oa-oaan oge. Pokona mah emut-emut heula we awi tali dina hulu, aya bangsal di padian. Naon hartosna Neng? Telitilah dahulu sebelum menyesal kemudian. Cie, cinta biasaan gitu. Nya kitu Yuli mah isin, lalu maleskeun. Yeh Neng, cinta tehnya melebihi segalanya. Yakin kan Neng? Nuhun katampi ku Yuli. Yang martabak atuh. Tong boroni martabak Neng. Gerobakna ku adi beli demi Neng mah. Alim teuing atuh Yuli kudu jualan martabak. Nya saha nu diteu jalan. Waalaikumsalam. Oh Neng Yuli, sareng saha ka dieu? Nyali lawe Pak. Ari ieu saha? Nupangkeun Bapak nami abdi euy. Oh Neng Elis, aya perogi naon atuh? Iya Bapak, kanawi euy teh gaduh tugas di sakola di SD Bojongsari. Kaleresan euy teh tos ngiring ngawulang teh tos sasasi di SD Bojongsari teh. Oh muhun, Bu Ati sanes kepalana. Nuhun leres Bapak, euy teh ka dieu teh di pawaran Bu Ati. Oh muhun, anu biasana laporan tahunan teh Neng Tesa. Nuhun Bapak leres pisan aya nama ku euy ka dieuna. Manawi euy mah cuman laporan pisan heula aya nama. Oh ari Neng Yuli, aya naon ka dieu? Hayang patepang sarang si Ih, kan tadi si teteh hayang diantar heula. Atuh Neng Elis teras kumaha teh? Mun panginten Bapak sauna di sakola mah hayang aya perhatosan ti pamarintah. Sareng saurna ieu fasilitas anu teu acan lengkap sapertos net poli, sareng bolana, bola poli, bola sepak, sareng bak tenis meja anu kararitulah Bapak. Mungkin anu secara rinci nama kuih ditulisna di proposalna. Oke si Ana urang guruan heula. Teras Neng Elis kumaha? Nah Bapak iwal ti fasilitas tadi oge sauna aya bangunan anu tos ruksak. Oh muhun, dambalkeun we atuh etana proposalna anu lengkap sareng gambar, sareng kondisi nu ayeuna difotonya dilampirkeun di bali pengker nya saparantos latar belakang sareng proposalna panginten ge sangakeun ka Bapak. Nuhun hatur nuhun Bapak ku ditampilna euy di dieu oge. Sami-sami Neng, tetanggi dianggurkeun wae. Sep, sep ka dieu sep. Bulan Pak. Salim.
naon neng Elis? Eta bapak tadi teh pendak sareng geus teh di jalan. Ih, eta hayung eta taros ka geus teh. Geus maneh ka ditu tong sok kepo wae. Mulai kepo maneh. Oh muhun punten we atuh pilih aya kelepatan mah anak bapak Asep. Eranya. Ih, kunaon teu ngabejaan ta tadi? Bunga nada tenanya. Dijurungkeun we kan Yuli masa usah bisa ngadoakan. Atur nuhun neng doa-doa ge. Margi doa teh mangrupikeun support anu teu katingali ku mata dohir. Nya doa kana masa semangat we nya. Nuhun atuh neng. Aya pamitnya. Selalu jaga masing-masing. Sing lami we nya jadi Yuli bebas. Neng Yuli, Ketika malam semakin larut, suara alam pun semakin reda. Dan di antara angin memaksa menembus celah kamarku. Aku termenung seorang diri. Hanya berteman sepercik lampu tua yang kadang tak tahan dengan hembusnya angin malam. Sono kane selalu mikirkan Ene. Hati tiap yang tepan sareng Ene.